Kene menang loba menang gede. Hah? Ini aja. Geus ngadaeun beres. Beres adrek naon deui kan. Naon sih geus? Lain kapan kamari teh metik teh? Can anggeus. Heeh. Terus sapoean deui. Atuh mah kaju deui. Nah, ya ieu. Nama-nama sekolah nya Nya urang teh mari penting bener nya tabang emok. Aya nang ieu. Itu tabang emok teh aku ngomong kitu heeh. Dasar dia ieu sapoe-sapoe teh nya urang teh. Sareng kasareng teh Jakarta urang teh heuh. Tah aya nama kieu lah. Lamun teh sabaraheun deui we kitu nya urang teh tapi urang teh udah boga pangabutuh. lagi nyaun deui nya. Arek urang mah ieu rek sakola deui. Atuh urang ge. Aing geus temen yang geus urang teh. Ulah munafik lah urang mah ieu heueuh da Jadi orang polimatik deui. arek cenah urang oge heueuh ka. Di jeruk Wangi nyeri karena tikor aduh masuk sesebelaguan tuh biasa masuk tak isukan malah saya aya udah sok meuna gini dah hari kabawan banyak mal urang mah mau depang menang deui tahkeun bae lah keun bae urang nya maksakeun deui bari jeung tikor nyeri oge heueuh da sarua da maneh mah kagak dagang heueuh da nya geus ieu nya eta kerupuk Cipedes eta sok ngeunah mirasa kan di Cipedes mah sukro paling saeutik lah meureunhan amis nama meuli wajib sedang wajib jeung Ali Agrem asap heueuh ya ingin nama teh wae lah nu pahit entong anu suka nekam sabaraha sampeur ya paling oge meureun 6:30 jam 7-an berang-berang teuing ai ceulis lirek kuling eta mah ada maneh mah sok licik ditinggali teh geuningan teh nu gomplokna we wungkul kumaha we maneh mah urang tara bebeunangan ieu ai maneh mah si hayang dipecat bejakeun sia kata apit ku urang nah kitu wae mah mel kan bebaturan ai soalnya tuh heuda babaturan oge urang teh kabagean mah maneh ngeunah urang teh ngeunah diajar pintar jadi jelema maknya ai nyumbang ilmu pintar sok aneh ti ai kulimat ya bala kali-kali nyumput mah nya wajar we itu boga jeung sator mah nya urang teh da kumaha bojang sator mah urang teh sator sukane Allah oh lah nya geuing ke gedor we lah kitu bari ieu si urang kabeurang abi sampun apa lah si Kasman eta rek karasuluh moal si eta mah tanghian jam 5 geus sareng gegedor si eta mah kitu atuh nya ayo nya heeh jeung ada labu moal labu bae da nyeri ayo Duh ieu sepeda pengertian si Jagur teh ya. Mending ngaranan euy mah gagah ah. Ngaranna mah naonnya kurang ngaranan si Asep we lah. Tapi da teu bisa dibawa euy da sukuna ge pincang kieu. Si mah ka mana? Tuh si mah. Jang, Ya, mumpung isuk ieu tong ulang-ulang wae mikiran naon ai maneh. ah henteu ieu ningalian sepeda. Mending keneh ngalah suluh, mah teu boga suluh. Nya, geus beak deui nu kamari menang ngalah. Ai awak gede, ai mawa suluh saeutik ujang mah. Ku bona ge enak ge sok kitu ah. Keur mau royam kamari. Ih, ayeuna pan nu suluh teh eueuh nu ngalah batur mah baroga gas, batur mah geus baleungan pan emak mah. Heueuh can boga ku gas, teu boga duit, mending keneh ku suluh we ngajeuh-jeuh duit jeung ujang jajan. Rek mangkat ka Cias ah hari itu ngalah suluh merenanya. Masa beuntet ah. Tapi cing loba jang ayeuna mah. Jeung nyadap mah. pikir-pikir mah bahasa si Kasman teh ngontrol ka imah ayeuna hayang minta digantian akan nanya teh kan sebenarnya ngadagan teh can heuh bener teh kitu namanya ayeuna kieu geus pikir cenah hayang digantian ku manuk dikukur sadua-dua can dituntangan ku sepeda sirahan deban ku sirahan teh butuhkan teh sepeda teh tunggu urang teh asa diperes si Kasman urang kitu mah eta mah kembana cinta ayeuna ti kuku jabari geus hidang eta teh ieu unggal isuk eta ayeuna geus dibarengaran atuh eta mah si Rambo deui lamun isuk-isuknya udang sare can urang can udang cenah barang kitu manuk urang eta si sepeda si rehan teh ieu yang belaan manehna teh meni karalang kuring hayang pangeukeun sepeda teh ku ini teh ayeuna pake ngagantian heueuh nya eta si Kasman na kitu nama meni kacidang eta kasambung masalah jeung si Kasman nya ieu mereka petikan teh gini loba ya petikan teh
Lain, rek di mana mimitina kitu Udah ngemetik di na. seban tuh dinu lega tuh dinu eta dinu rongsok ami menang loba. Mana licik batak sok umum urang ngajak maneh teh. Maneh mah teh kau peningali anak gomplok sok langsung ka tengah. Nya ada minta remeh menang loba ieu pan butuh jang Bang Emok Heeh, isukan. eta oge ngan maneh mah urang jadi sok katinggalan da tara babeunangan da kabagian sok saeutik Aing borong bareng, ini borong bareng abi tuh Bareng, papasean bareng eta. bener tuh. Di ditu Bang Mitian ah. Ieu urang teh meuni ieu kebayang teu nya kudu bangsak dungsruk neangan kepikeun ieu ngabelaan Bang Emok. Bismillahirrahmanirrahim cing bebanangan jadi lobang geus teh ieu mah. Tadi tuh jeulis atuh mah teu bunukan teh. Ami eta urang teh Ulah ka jauh urang mah mung jauh na. Ya heueuh pikir-pikir mah nya Bang Emok eta meuni mata naon teh lah heueuh ngadoraksakeun. Heeh, Senin ka Senin teh mani babari jeung urang teh teu kurasa tuh. Heeh, ku Bang Emok we nu mata kriweuh mah mata urang mah lamun benang teh ama rezeki kitu ti langit aya nu murah. Mending geuskeun bae urang mah tong loba teh 2 kilo setengah kilo we rek dilunasan eta Bang Emok bae urang biar ayeuna mun tama aya pamulaan. Tulis urang teh mah teh heueuh lain ku bisa benernya urang teh ah ku ngabelaan nu sarupa mah ning urang teh heueuh ngejengkel ai taheun heueuh da bongana ceulis heueuh nginyeum deui tuh da ge Rasa mah aya ieu urang teh aya kumaha beus YouTube-na urang teh sabenerna mah aya urang lamun teh mah heug aya nu murah setengah kilo tong 2 kilo kitu nya. heueuh naon teh ceulis nu murah Heunya naon anu jadi duit nu penting mah urang mah kumaha mun meter Keun bae, nah eta bisa dijual ye. urang anu sampai teh nu bari kuli mati kieu teh nya da capek yeuh ceulis urang teh kuli mati we teh ningannya heueuh tungtungna kantun ka capek we urang teh awak we hararideng baju kakolo teh heueuh kuripu we mah nya ceulis urang teh bobor hayang ngurus awak dah ngurus awak teh kudu dimake modal sedengkeun ai pirah kula dang kuli mati urang kudu pake meuli bapana teh indit dawuh pagaweannya. Isuk-isuk teh cing teh ieu itu aya nu ngajak. ngajak naon ceulis Eta ngalanog siram cenah kaleweng juga kieu kita nah menang nu ngajak ngala nog sirum Soing da babaturana urang mana cenah. ai kitu kayu kaduit nog sirum Ih, payu mesina nog si Kasman. Si itu, si lain si Kasman, si Doni. Ih, mun nog si Doni mah teh payu kana naon eta mah budak teh. Heueuh nya eta tuh. diomongin hungkul sadoni maningnya apa sorangan ngomong aja jeung si Rehan ah geus eta mah Si konten kudu nemongkeun beungeut urang teh berenang ka setor jeung setor we heueuh nya eta ceulis Aureun di dieu ang. Teuing kebonan di mana matenya? Mak. Mak, Mak. Mak. tapi ieu petikeun nama loba ya. Mak. Bebal mah da. Mak. Bebal. Tong babal ka mama emak gitu. Heuh ieu bantuan heula si teh. Naon Berat. ya ang atuh motor diguling-guling kieu. Sia mah. Eko turun teh ngomong atuh. Nyeteu labu. Teu nyaho ang. Ya ieu. Teu dewe Reman. Sia mah. Tahan mantak naon bedol. Sok bedol ku urang ang. Sakana cengik. Gimana cik batu ieu lah. Nyarekan teh. Tadi di saranekeun ang. Motor teh butut piut standaran motor teh. Ya apal motor sejarah itu teh berapa dibawa perang aing. Kurang di mana ang? Nu ngalawan ieu Jepang. Di kayu di mana ang? Mak. Aduh, tapi da ieu kebon namanya. Ang, Naon? ay kalapa. Mana eh? Cihu. Susahnya ang. Anu wa teh ya, wa. Wah, sa. Wantur. Wah, wantur gitu. Heuh, nu orang sisupan ka geuning. Sampai mana imah na wantur. Tendu ke Cipanas. Ih, teu nyaho urang mau wantur teh nu mana? Ah, sok mah jaya wae oge. Wa ieu wa batur. Kelo teh, tah mah obat. Ayo urang ala. Buru atuh. Oh, tahu. Buru atuh. Aduh. Yey, labuh we, marek adian deui sugan si Aang teh. Aing ah, Buru atuh, nanaonan atuh ah, wes budak leumpang teh. ung adian deui aing boga adi hiji kos siage kitu. Tak deuleu leumpang teh. Heuh, abang ngene usah caan. Aja lah mah.